ngomong mah tahajud, ngomong mah umroh, ngomong mah berjamaah, hutang mah tilok dibayar. Kuduna mah hutang dibayar, iya makalah dijarah-jarahkeun kena tiis ulah nagih. Maca Yasin mah paloba-loba tapi ahlak dia teh asup eta. Cicing dak cicing aing keur galau dia ieu. Geus 10 poe dak pamajikan aing emen can raat-raat. Entah apa yang merasukimu. Urusan mah mending jeung Allah kasep. Urusan jeung jalema mah dikasih hati makan ampela. Di deketan ngalunjak, di bageran kalah ngahutang. Ning dipantek tarangna mantak naon? Urusan jeung jalema mah riweuh ceng, mengecewakan. Buang-buang kesang. Bobogohan mah jeung urang 3 tahun, kawin mah jeung batur. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثني 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 سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليفة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله ومواله فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil. Para kiai tokoh setempat bil khusus kesepuh urang Abah Haji Muhammad Al-Mukarram Kiai Ade oge para kiai nu sajana urang doakeun guru-guru urang sing calalager
aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Ayah Lurah Naya. Balik. Urang doakeun lurahna sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara Kampung Nangklak. Ya malam bertung-tung dunia dak. Atau mobil aing ge teh asup sih. Ya Allah, mudah-mudahan pengorbanan masyarakat Kampung Nangklak nu korban harta, tenaga, kejo, mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dicatat jadi amal kasolehan. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ke Allah. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam. Manusia anu paling adil, manusia anu paling amanah, manusia anu tara ngabohong, junjunan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, samewehna kula menta hampura teu niat magahan ngaji, teu niat rek mere ilmu sebab kula ge pagahaneun. Lain nek nyieun jadi jalma bener, kula ge jalma can bener. Jalamun aing geus bener mah moal tengah peuting neangan kejo ka dieu. Ieu mah hitung-hitung silaturahmi. Salah lamun boga acara ti imah niat magahan urang nangklak atuh urang nangklak mah geus palalinter. Tapi sanajan di Nangklak loba santri, loba pengajian, tapi buktina mah loba keneh nu polongo. Nah, sebabna loba imah deket ka masjid teu nyahoun tihang masjid aya sabaraha. Loba keneh jalma bisa na ngomong be pinter ngomong aing ngaroko ilu bae ka batur. Aya pamuda nu sok mamawa jepri saya eta nu kitu pamuda narkoba tukang narikan rokok batur. Loba keneh buktina mah ngomong mah tahajud, ngomong mah umroh, ngomong mah berjamaah, hutang mah tilok dibayar. Kuduna mah hutang dibayar, ieu mah kalah dijarah-jarahkeun kena tiis ulah nagih. Pan ieu omeanan urang ieu. Maca Yasin mah paloba-loba tapi akhlak dia teh asup eta. Cicing dak cicing aing keur galau dia ieu. Geus 10 poe dak pamajikan aing emen can raat-raat. Entah apa yang merasukimu. Siapa ngondang aing ge lain hayang ngaji, hayang nyengir. Kela kasepuhannya, ieu pan main malam, kudu kieu main malam bae. Atuh pan ieu manaan maraket ieu ge lain beungeut ngaji, beungeut TV. Kela dak kulama moal cacahan politik, hartian. Nek ngaji banyak ngarak-rak pagawean urang dia. Ulah ngomong kasinggung dak bongan sangon dang aing. Atuh jalma karak cager diondang sia mah. Aduh dak batuk, berapa yang terhepae ya? Pan ulah jajahan politik. Dan sebabnya imam menang urunan lain kampanye. Ya buktina tahun kamari aing nyolok Prabowo nu menang mah Jokowi puyang. Atulah atuh aing nemah eleh takdir. Tuh ulah kudu teu kahar itu. Takdir tah Mas.
pamajikan sia ge dicolok handapna reunah mah luhurna. Matakan ulah sampai ieu acara muludan jadi acara tahunan doang. Ulah dijieun acara rutinan doang. Tiap tahun ngayakeun muludan, akhlak mah ongkoh-ongkoh bae. Hambur kejo sinta. Ngan piomongan bae, hulu geus doang soun. Salat can beuki, ngaji can kabita, palebah ngariung bae babagi kotok pangareupna. Loba keneh anak anu sungutna doang soang parab. Loba keneh anak anu teu pati peduli ka kolotna. Ngomong deui diperkosa dia ku aing heut. Tenang dak ya. Eureun subuh teh paeh-paeh sia. Masya Allah, tabarakallah. Teruskan ya, teruskan. Di jaya jalema belah tukang. Teh loba keheula urang ge, malapah gedang heula ya. Ulah gerakana muludan ke heula. Seseleket heula kana balikat. Loba anak anu nelantarkeun kolot. Anak mah jadi PNS. Anak mah jadi karyawan, indung mah dagang kacang di pom bensin. Loba anu kolot kukus rukeneh, kuli ngoyos kuli baban ala kadar jeung hayang nyatu, padahal anak jalalinger kamarana ieu anakna. Padahal tingali pengorbanan kolot. Kolot mah nempo anak rumah tangga anyar, usum hujan teu bisa molor kolot bikang mah, bisi anak teu gablek beas teh ngatu. Beres salat subuh leng ka imah anak. Ditanya mah ka mana mah iluki, bohong padahal rek naong beas. Datang ka kitu tak khawatir indung. Kula rek nanya, aya anak beres salat subuh naongan pangbeasan indung? Aya ngeun bari nyiuk dia mah. Matakan ku ayana kitu merarui perayaan maulid dia, mudah-mudahan sing dibere putuh hate urang ku Gusti Allah. Sing tambah dewasa mikiran hayang deket jeung Gusti Allah. Tidak ada yang lebih menenangkan dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih membuat kita menjadi bahagia dunia dan akhirat kecuali kita mesra dengan Allah. Naon pagawean sia, naon urusan sia, naon kasab sia, nu penting ulah ngalanggar aturan Allah, sah-sah saja. Cuman hiji ulah mikiran beuteung jeung pejit doang, pikiran urang bakal balik ka Gusti Allah. Urusan mah mending jeung Allah kasep. Urusan jeung jalema mah dikasih hati makan ampela. Di deketan ngalunjak, di bageran kalah ngahutang. Ning dipantek tarang mantak naon. Urusan jeung jalema mariweuh ceng mengecewakan. Buang-buang kesang. Bobogohan mah jeung urang 3 tahun, kawin mah jeung batur. Lain nasib pajuh mau. Budak 2018 ditinggalkan kawin mending digencetkeun kana lawang. Jangan pernah merajut kemesraan dengan manusia. Rajutlah kemesraan dengan Gusti Allah. Hai guys, Allah itu banyak kebangetan bro. Atupan lapadna Rahman Rahim. Ai Rahim teh wajan pailun cik santri mah segat mubalaghah. Likasratin fa'alun aw fa'ulun
fa'ilun mif'alun fa'ilun. Matakan aing ngomong pan logatna ge kang banget welas. Allah mah banyak kebangetan cuy. Insyaallah aing mah jara rengkel. Aing mah 2 kali bicara maka dia edan tepuguh-puguh aing. Masya Allah. Ya bunya, ibu masih kuat. Bu hampura, sora nanggeus peuyeul. Maklum penceramah unggal peuting sora dipakai di setrum tara. Urusan mah meningjeng Gusti Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kau ingat, aku pun lebih ingat. Jeung Gusti Allah mah bager hiji, ibadah hiji, pahalana 10. Lamun cik tukang dagang teh mah leutik modal gede ka untung. Allah mah teu kudu dipenta ge geus mere. Memeh orok ngajuru fasilitasna geus aya. Memeh orok lahir biskuit geus aya di warung, cawa Ambon geus aya di kebon, pempes geus aya di Alfa. Nek lebah mana sia eta ka Allah rek demokna. Urang mah ka jalema teu kaop salah, laju nyarekanan bae. Nembok bengkok, boloon benang ku mata dia. Bapa nirah. Tapi Gusti Allah mah pemaaf. Sugan pernah aya urang nangklak asal teu Jumaah sakali gelegerepan teh gelap. Tepan Allah mah pemaaf. Matakan ketika kau tidak mau dikecewakan, mesrakan dengan Allah. Pertanyaanana tuh dengan hikmah maulid Nabi iya foto aing tah mah astagfirullah dak ararisi aing mah ya. Atuh aing mah hideung ge payu. Allahu Akbar. Dengan hikmah maulid Nabi kudu dibahas ku hendak. Ieu nyenuki 200.000 dak deui. Nyaho-nyahoan di aing bodoh moal jadi kiai. Dengan hikmah maulid Nabi besar Muhammad kita jadikan Rasul sebagai contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsepna nurutan kahadean Rasulullah. Tapi punten bahasa kula rek pelan-pelan ya. Naon sebabna? Disesuaikan jeung ceuli nu hadir. Pan ieu nu hadir inin-inin. Ieu geus sepuh kieu ibu geus level genep. Heupan ai mere ceramah mah mere tausiah, ibarat mere emam. Sesuaikan jeung huntu nu rek di paraban. Anak karak megar can aya huntuan di paraban sukro modar. Atuh aing ceramah hareupeun ini ngaluarkeun dalil be alat Johar Maknun Samsiah. Ye. Nini paling nu nyangsang tai ceuli. Atuh nini mah. Aing ngomong kenceng pajahnya rekanan ban si eta mah. Ngomong ngancah teu kadenge kudu bari ditoel Android. Oh, loba Android tuh. Ya punten, urang anca-anca bebunya supaya bebenangan insya. Iya kula bu diondangku Al Mukarram atau Pak Haji. Tadi ge kula minum bodrek bu. Dibaca ku kula bodrek meredakan penyakit flu dan batuk, bila sakit berlanjut gebugan dokter. Ibu punten. Kula dongkap ka dieu teh lain pali di kunci kesang, lain ka bawa ku angin lada, diondang ku Kiai Ade. Lamun lain Kiai Ade nu ngondang mah duka dongkap duka henteu. Jadi kula mah ka Kiai Ade mah sieun, ulah-ulah ka jalemana nincak taina ge teu ludeung. Atuh tadi ge kula diteleponan bae, kula ceramah di posko. Haji di mana keneh?
di jalan ke haji wayana ulah sampai terdatang ulah mun teu datang bah ulah izin ke masyarakat tentang kiai awas dak aing anu ngabedil. Masya Allah ya udah kelaletiknya calon-calon menteri daknya menteri Huut. Pertanyaan anak kunaon orang tiap tahun kudu muludan kiai usum hese duit paceklik cai ujung geletik boro-boro hayang mandi tai ge tepalen iya ngayakeun muludan riweuh. Pertanyaan anak kunaon urang kudu ngayakeun muludan tiap tahun jawabanna hiji supaya tumbuh bersemi supaya timbul rasa cinta hati urang ka baginda Rasulullah Muhammad manusia yang paling indah tutur katanya, manusia yang paling mempesona raut wajahnya, walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati kita. Ngarti sia kitu sia ijazah SD ge menang nebus. Kang punten nu mantak urang ngayakeun muludan jawab Bu supaya hati urang timbul kecintaan ka Nabi Muhammad. Naon untungna cinta ka Nabi Muhammad? Hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Cintamu kepada Muhammad akan membuatmu masuk surga. Cinta itu bisa membunuh tanpa menyentuh. Upload status. Ya mang. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa ya naon kegerebegan. Hodam sia. Bedul nyuruntul. Hadam sia keur hadir terus pe muak ngeblek hadam eta. Hampura kasepuhannya sawantena kawas kieu lah. Teuing lah nek ngahampura rek henteu wau henteu. Nu penting balik mah cair bela. Dia mah gogorowokan ge moal mere duit. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu surga wa na'imuha jeung kanikmatan nu aya di jero surga sa'dun eta dipersiapkeun ku Allah pikeun ngabubungah jalma nu rajin sungutna maca sholawat ka Nabi Muhammad. Mustahil daek maca sholawat lamun dina hatena eueuh cinta ka Nabi Muhammad. Kupingkeun ku sadayana. Jadi lamun ibu ditanya, Bu, mun aya nu nanya ulah kudu make dalil, riweuhnya dalil akal bae. Kunaon teh hadir muludan bepang rasa. Kami mah supaya cinta ka Nabi Muhammad, supaya ka surga. Ilu moal jeung kami ka surga kitu geus. Kitu bae tehnya. Sebab cik Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Anu cinta ka kami cik Nabi kana ma'i fil jannah bakal babarengan asup ka surga jeung Nabi Muhammad. Jadi mun ditanya, kunaon sia mudan hayang ka surga kitu bae geus. Cik sasa, cik Nabi Muhammad. Teu percaya aing mah, geura tanya ka Nabi Muhammad ku dia. Matakan ibu punten, sanajan urang can pendak jeung Nabi,
Sanajan can terang kana kuburanana, tapi pan ajaranna mah geus datang ka urang lewat saha? Lewat pewaris Nabi, saha? Para kiai, guru-guru urang tukang magahan ngaji. Ibunya kuburan Nabi Muhammad di mana? Mana? Leuwi Jaksi mana sih mah? Emang Nabi Muhammad pindah ke Leuwi Jaksi? Si aliran sesat naon eta? Ja aing teu ngadenge berita Nabi Muhammad pindah ka Leuwi Jaksi. Nabi Muhammad mah kuburanna di Madinah. Belah mana Madinah? Baditueun Cipecang. Puas. Sia teh jararenggal aing. Nabi Muhammad di Leuwi Jaksi. Kamad merentama. Aya kamad. Allah. Balikan deui. Aduh, hampurannya dulur ieu, masyaallah. Ieu sora kawas kieu aing nek teu datang. Aduh. Hangus meureun. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga disayagikeun pikeun nu rajin maca sholawat teh dengekeun ieu. Maca ieu keur nyacahkeun kagungan Nabi Muhammad ya. Budak-budak eta Nabi Muhammad jeung Raja Salman gagahan mana? Polongo. Atuh gagahan Nabi Muhammad lah. Abdalul makhluqat, makhluk dijejerkeun, malaikat, jin, para wali hijikeun jeung Nabi Muhammad. Atuh kabeh katimpes ku kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu mah dulur dengekeun, ieu mah keur nyacahkeun kahebatan Nabi Muhammad. Saha jalma anu maca sholawat 100 balik eta jalma diharamkeun awakna asup ka neraka. Allah. Mata kandak darariah di Jakarta mau mobil gede salat henteu ngan gapleh be di luhur hulu mobil. Atuh lobakeun maca sholawat dake. Wah, tukang haji ai kitu mah kami moal kudu salat moal kudu jummah baca sholawat bae lah. Ih tolol. Kumaha tadina ngising teu ngisang teh. Kula mah ngomong tadi ge nyacahkeun keagungan Nabi Muhammad lain berarti ulah salat. Kasia maca sholawat teh salat. Tadi aku jadi umat Nabi Muhammad. Beda partai. Ya ibu-ibu, matakan urang mah kudu rumasanya. Urang mah anak kiai lain. Anak abuya, anak nabi, anak rasul, anak wali, anak jalema. Oh, anak jurik siapa? Guys, balik deh. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga disayagikeun pikeun nu maca sholawat. Ahmadu maktubun alal jinani, eta ngaran Muhammad ditulisan dina tiang-tiang surga. Berarti surga boga Nabi Muhammad nu hayang ka surga deketan Nabi Muhammad ku maca sholawat ku daek muludan. Mudah-mudahan urunan ibu pikeun muludan eta jadi saksi bahwa ibu cinta ka Nabi Muhammad. Hapan urang lembur mah ngomong kieu nek naon sia duit jeung muludan eta lamun disurahkeun mah ku hatena cinta ka Nabi Muhammad. Ngan bahasa nu bodok itu nanaon muludan. Dia ulah dibedolkeun dia empang aing. Eta mah jeung muludan, maksudna mah ku cinta ka Nabi Muhammad. Allahu akbar, masyaallah. Ibu, Bu. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah,
salamullah ala yasin habibillah ala tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri salatullah salam ala taha salatullah salamullah ala yasin ilahi sallimil ummah minal afati wan naqmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri salatullah salam ala taha salatullah salamullah ala yasin. Gusti mudah-mudahan nuker gaduh masalah singgara beres masalah jadi urang mak kudu rumasa hirup kudu rumasa ulah gede hulu bisi asup kana helm ceng weh hadir mah tuh cara bapak-bapak tuh di jero tarungkul bek weh beak sapiring mang kasepuhan punten ayeuna urang belajar rumasa dengekeun hikmah maulid nabi jadikan rasul sebagai contoh. Mana ahlak rasul rumasaan rasul mah jadi makom makrifat eta rumasa lain ikhlas zuhud qanaat doang ihtikor ge rumasa eta teh sifat Kangjeng Rasul kudu diturutan ku urang Nabi Muhammad mah ngadoa pasti dibere lamun Nabi Muhammad hayang sugih gunung Uhud siap rubah jadi emas pikeun Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad mah teu ogohan teu aleman atuh wayah dagang wayah ngangon lamun sia misal gunung Anten siap jadi emas pikeun sia asana sia mah sentad disentun beda gawe enung pan urang mah kadang-kadang hirup teu boga polo anak geus dua imah ngahiji jeung mitoha papajuh bede gedekeun iya ya sifat rumasa kunaon teh boh gimana kabeh Ciherang dan aing bentar gitu atuh ulah dianggap dah atuh ngomong iya atuh kagak anu mikir ieu jalma cager mah teruskan sampai pagi ya dulur matakan urang mapan ogoan aleman kakasepeun gagayaeun atuh pugu gaji 1,5 juta hayang meuli ninja Allah sia sejing dia mengajurna tidak ada nansinya ya dulur ayeuna lamun ditanya kunaon ngayakeun muludan hayang ka surga kitu bae sebab dengan muludan bakal ke surga sebab muludan teh pengorbanan tanda cinta cik nabe man ahabbani nu mahabbah ka aing nu cinta ka aing bakal babarengan asup ka surga moal mungkin ngayakeun muludan beak puluhan juta lamun teu cinta dulur ka amba kukula ieu
kacorong-corong pergi keran bensin sih. Dak iya. Iya mah paragi mandi bola di barata teh lain. Iya dipakai mulu dan kreatif ya. Dia kudu diapresiasi ya pamuda dunia nih ya. Pan cara ekspresi cinta na beda. Lamun ibu-ibu mah maca solawat. Ibu-ibu mah maca solawat. Tukang son. Treble na paehan. Treble na paehan. Efek treble paehan. Middle bae. Tukang son. Treble na mang paehan. Efek luar, efek dalam paehan. Yang ngartiin tuh tukang son. Pira ku aing kudu turun. Atuh isin ka aing bener nak aing mah 2 kali bae ceramah ka dia stres aing bener mah. Masya Allah. Nah, kadang Mang, lamun nyetel kiai mah kieu, treble, middle, treble, efek paehan, mid bae mid. Asa ulah ngahiu. Masya Allah, tabarakallah. Ieu nasib aing mah geus sampe keur kieu bae ya. Ieu menang nyewa teh menang nginjem gitu budak. Hamburanya mangnya, hampura tukang son. Lain sungut kula nu goreng atuh mamang bae nu goreng nasi bener. Nasib gaje. Boh mang eta kumis moal teu aku kikir tah. Setan. Bedul orang aya mang kumis. Paragan tak kumis. Bagor embe aing mun panggih jeung mang kumis majir rasana. Ai sugan aing mah tungkul teh tawadu areng berat ku kumis. Senang dah maka doh. Kumaya terus. Doh hampura mang kumisnya. Dak iya. Lamun lain cinta ka Nabi Muhammad dia urang nangklak sampai kang ising teh dia moal daek muludan. Iya muludan dak moal cukup duit 1 juta dia. Kori be 2 ha. Tuh. Laju kolasian bae si eta mah pan. Najis aing. Aya kadang nu kolot ngalayeun deganya. Pan ieu moal cukup duit 1 juta kiaina bae beda kecamatan geus kaharti lah. Kori mah 2, nu hiji mah sahroni tatangga atuh gocap ge gede. Iya hartina lain kalkulasi duit, maksudna teu mungkin pengorbanan. Komo panitia mah nya capek. Nya haliwu bisik kiai teu datang. Nya dipaido Gusti nu agung. Babagi kejo be ka jamaah mena macan nyatu tiasa eta kudu ngomong mah. Ngarokok ke sang tiis haja asep can datang mah. Iya lamun lain ladang cinta cadok moal ngawujud. Gusti saksikeun ku Gusti ieu urang kampung nangklak sanajan salatna belang betong salat subuh kaberangan keneh buktina mah hatena mah mahabbah. Tulungan Gusti hampurakeun dosana kabehan. Ulah nempo kula Gusti tingali keagungan makhluk Gusti baginda Rasulullah Muhammad. Mayyamut bi hubbihi nala kullal matlabi. Jalma nu hatena geus kabungbulengan, geus kaedanan, geus weureu, geus mabok, geus teu beunang digogobrag. Ulah muludan, usum hese duit, jam muludan bae. Geus teu ngadenge ceulina ku hatena kabungbulengan ku Nabi Muhammad, ngayakeun muludan bae. Nala kullal matlabe, yakinkeun ku hate ibu, cita-cita ibu bakal laksana. Nu penting yakinkeun ulah setengah-setengah hatena. Insya atuh urang hayang ka surga kak ngandelkeun ladang salat mah jauh. Urang mah salat isya lagi ibu-ibu mah nungguan iklan heulapan. Aduh.
Ya kunahan mang storing. Piraku ku diganti make mic nu aing na. Nu aing mah mic na teu make kabel. Batuna ge 2. Wireless. Aduh, masalah nasib bener dak ya. Dasar sorak peuyeul. Ya geus urang masih rumasa ngandelkeun ka surga ladang salat mah jauh. Ibu-ibu eta mun salat Isya paling nungguan iklan heula. Allahu Akbar, karak menang sarokaat cik anak mak taram. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Eta salat doang dikepung jurig. Palbah ruku mang-mang, rokaat ka 3 ta 4 ya. 3 ta 4 tunggu salat angkog-angkogan bae. Eta salat teh ditarima moal nu kitu moal. Haju eta rek dipake ongkos ka surga, ngising dae. Boro-boro ditarima, sah ge henteu sebab teu tumaninah rukuna. Tetumaninah sujudna, tetumaninah itidalna, rek di mana hayang ka surgana. Komo budak santri ngandalkeun salat subuh mah moal sia mah. Pengalaman lah. Atuh gampang nyacakeun batur kalakuan aing can bener. Atuh heudak ieu mah keur pada urang mah aing mah teu gengsi-gengsi. Aing disebut Al-Mukarram di ceramah. Di imah Allah nyebut Al-Mukarram ka aing. Haram teh can pernah disebut Al-Mukarram ku pamajikan. Sugan Al-Mukarram gramam. Bah. Paling gagah ge anclokan mah. Makana ya dulur ya. Heupan eta budak santri mah. Santri aing mah lamun ti peuting aya pengumuman di masjid. Dulur-dulur RT paeh di sholatana tas salat subuh. Eta budak santri begadang. Da bisi kaberangan. Urusana masa depan kejo. Tapi lamun diudangkeun salat subuh Allah karim. Santri, udang salat. Mohon kaji. Aing ka jero menang 5 menit aing teu percaya diintip ku aing na kaca horeng santri aing keur ngintip aing na kaca. Setan tah santri. Aduh aing. Matakan ya nya Mang. Ka para kiai, ka para kasepuhan setempat anu ngagaduhan santri salape sing sobar. Kajan teuing 5an pagahan bae jamatana mah 10. Sebab kieu teh hayang katurut ku santri teh hese. Teu setiap nu pinter ngajina boga santri ngabadeg, nu pinter ngajina dagang seen loba. Kalah nu bodoh ngajina tapi sabar magahana eta nu katurut ku jalema. Ya masal salah ngaji, pante kuluna. Atuh rek kumaha ku taruta goblok sia. Ya magahan doang kamarang bae main cocok bae. Hayang boga santri teh hese. Boga santri awewe 5 kasurupan bae. Teang balik. Boga santri 11 bari sungut soal kurang param. Gitar bae jabudung. Iya atuh santri kula bete sok jadi hate kadang ku santri. Hareupun aing mah popoyong kodan doang tawadu. Ti beurang di pagahan ti peuting makala paing beak palingan. Atuh lain berkah goblok. Pernah ke ngalakalapa ku aing ka peragok. Keunaan dia eta? Atuh ka haji kula maka dieu niat mah santai kanu ka haji. Atuh teu kaala ilmuna, kaala kalapaan aja. Eleh bae aing budak santri. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tah tingali. Contoh ahlak Rasul. Ahlak Rasul teh rumasa. Urang ge kudu rumasa doang Rasul. Rumasa ibadah ge teu ejreg. Rumasa ibadah can bener. Jabuktina mah loba. Umroh mah tiap tahun. Lebah salat pecinya lebak bae. Di mana peci kieu teu bener ieu? Coba sia make peci kieu. Maca alam taro moal manggih toiron. Mata sia katutupan.
Mang sanajan umroh tiap tahun lamun salatna make peci kieu eta tanda bodoh teu nyaho kana syarat sah sujud dengekeun tah ulah kasinggung kudu mah ku aing dibenerkeun cai mah kadang deui balik kok nu aing syarat sah sujud rukun sujud teh aya anggota sujud 7 tarang dampaleungeun 2 tuur 2 jeung ramo cokor 2. You understand cokor? This is a cokor. Yes, no, siapa? Allah. Nah, kupingkeun Bu. Tarang mah wajib dibuka. Lamun salat katutupan tarangna teu dibenerkeun sujudna, teu sah salatna. Jadi kudu rumasa ngandelkeun salat nu urang mah jauh ka surga. Matakan nempel ka Rasul. Numpak ka Rasul. Cik Rasul man ahabani asal sia cinta bae ka aing. Buktikan salat daek ja cinta ka Rasul mah logat lain bogoh tapi nurut kana ajaran Rasulullah Muhammad. Ngandalkeun wudu urang kudu rumasa wuduna ge loba teu bener awewe dengekeun jadi awewe punten bunya kuduna mah dibenerkeun syarat sah wudu aya 10 tina anu 10 ulah aya nu ngahalangan tembusna cai kana anggota wudu mana anggota wudu banget nu ngahalangan cai dina banget naon make up ulah 2 kali biasanya nyebut tingali wedak pipa paralon aju sok halis teh punten halis lamun nek kondangan hayang panjang sok make ruhak teh kan naon dia nah ruhak dan karah potlot lin pakai patlot panjang balik kondangan kehujanan balik ka imah sapoto naon nu beureum teh Bu sado sadonya aya ayeuna mah lain beureum hejo doang kotok pernah ngagebugan teh tah punten termasuk hai guys awas punten termasuk lipen punten kasepuannya pancetak kiai pemuda mamawakan lipen sagala mamawakan wudu sagala atuh perlu dibahas nu kitu itu perkara leutik ulah sok ngaletik nu leutik teh dicabakan mangga gedean sesinya loba teh ngadownload sih Allah tabarakallah. Ieu para roek amat reuk tadi. Teh punten. Teh ieu lipen nu beureum teh aya lipen koneng. Oh, nu koneng matai. Hampuranya ukula ieu dibahas di guar. Kadang-kadang ieu nu sapopoe ka alaman tapi tadi bener-bener cik salakina dengekeun tah bikang kugusiana polong ngontrak kabajaan lipen ieu lipen lamun ngumbah banget wajib dibersihan heula wedak bersihan heula sedo halis foto teh bersihan heula sebab ngahalangan kana cai termasuk ieu lipen sebab lipen nempelna dina humratus sapataen babeureum biwir termasuk banget wajib dikumbah matakan lamun sia wudu bikang lipen nanti dikumbah heula teu sae tanggumbah banget tah lamun teu dibenerkeun teu sah wuduna aya deui bikang make lipen mah henteu natural tapi lamun wudu biwirna dileungitkeun eta sanajan teu make lipen sok loba nya ngubah banget eta bener eta ngubah banget nah sebab babeureum biwir humratus sapataen teu kakumbah
matakan lamun urang ka surga ngandalkeun ibadah urang nu eta jauh. Geus urang mah ulah loba ngomong. Sing rumasa akhlak Rasul. Rumasa urang mah rumasa. Salat ge teu bener. Urang mah ngaji ge geus sian absen doang. Jang ngajina ge teh mah barho, bubar meh poho. Unggal poe hadir mulu dan ditanya, kumaha kiai nu nyaritakeun ieu pokona mah rame bae. Gerah ge. Ibu-ibu mah di mamana ge kitu. Kiai nang teu pisarieun mah ngobrol dararia mah. Di mamana ge. Matakan aing matara magan ibu-ibu. Ih. Ieur. Aing mah diharap baca kitab usul. Di tukang martis jambu pak. Dabunya timbulkan sifat rumasa dulur. Rumasa can boga bekal paeh. Tubu ilallah. Tubu ilallah. Hayu babarengan urang geura tobat ka Gusti Allah. Sanajan anak urang, pamajikan urang teu nyahoan kalakuan goreng urang di kota. Allah mah teu sare. Sagede baketul ngebul diperhitungkeun ku Gusti Allah. Hayu tubu ilallah. Nu can bakean salat geura salat. Nu can daek istighfar geura maca istighfar. Nu boga hutang geura bayaran. Nu baheula tara puasa Ramadan geura kodoan. Anu boga pakaya can daftar haji geura daftar haji. Ulah poho kana kebon karet. Jasana jangan boga tanah 2 hektar ge. Anu kapake mangen 2 meter. Tubu ilallah geura tobat ka Allah. Sing rumasa hate urang. Mudah-mudahan ya urang jadi kakasih Nabi anu ke di yaumil kiamah aya di bawah bendera Rasulullah Muhammad. Sakit tu bae munyah. Mudah-mudahan sanes waktu urang tiasa tepang deui. Hampura ka dulur-dulur bisi kasinggung, bisi nyeri hatena sehingga gunturkeun lautan hampura ka kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.